suasana reng-rengan para panitia sekali insya Allah pangitan orang sadayana diwongkan kampung Cibodas Desa Cilame sejak ngabagiakeun para tetamu anu tanasah di ajeng-ajeng anu tanasah di Bihar. Mudah-mudahan masih aya dina ginanjar kawi lujengan sapapawasna mudah-mudahan aya dina kawi lujengan doa. Sejak ngawi lujengan haturan angka para panitia vitamin anu aya di dapur anu aya di pertengahan sinerengki reng-rengnya para tetamu anu tanasah di ajeng-ajeng anu tanasah dihormat kusim guring sabarangan mudah-mudahan masih aya dina ginanjar kawi lujengan doa. Saupa dihanggapan ulang asa kantos kepan memahai duka di mana jasa duka iragana tak eta bisa meretna tak eta bisa diwakna kan kos sampai di rasa kebun tresna jeung sabira yu atuh urang teh langsung matang datang yu atuh urang tangkang anggaus urang jeung urang situ patengan indah pemandangan tempat pangjubugan barudak orang nunggah jahat terletak lamunan datang diantar ilmu gembang harapan manapun arawi janji pasini anggapan awi saupa mianggapan urang asal kantos tepan membawa duka di mana jeung asa duka irama tak eta pisan meretna tak eta pisan dirokna kan kawas nyampai di rasa tepung tresna jeung salira yu atuh urang dongkang lalangsing kantos patepan yu atuh urang teh sawangan antaus urang jeung urang aturan kang sadayana warga Simberi insyaallah panginten sagala pandai urang sadayana sejak mapakna para tatamu ulama anu tansah dihormat urang sadaya uteuna bangga sadayana para panitia anu aya diwongkeun salam hormat salam kawilujengan bahar aturan wilujeng linggih wilujeng aturan kanta sadayana wargi-wargi anu ngumpul ngariung pokok ngaraja mantang bahaya yap kanggo kasadayana sepuh-sepuh anu ngumpul ngariung pokok ngaraja utamina kasepuh-sepuh simkuring anu aya diwongkeun salam hormat salam kawilujengan aturan wa anna mohon katinya para
Sinareng Aki mohon dibayut jangan wilujengkeun mudah-mudahan masing aja dina jinin jarega wilujengkeun sapapaos pada salarehat hadirin oge kanggo kakeresana Bapak hajat Ibu hajat panganten sagali mudah-mudahan dina ieu enjing-enjing teh aya dina kasih-kasih sinareng aya dina keberkahan Allah Subhanahu wa taala pangbagia saja